Lamun tenyorangan berarti disaksi ya, nyaksi, awas, diawasi. Orang teh sadedin teh diawasi badai bobona, badai nanaon. Antak badai bobo teh ieu kieu, sur bagida tunduna boga bobo kieu. Badai ka zaman badai iba kieu, teh satacan lebet. Tata cara nanya. Aya tata carana. Istuning urang teh diperhatikeun. Badai nganturkeun anjeunna wasiat. Umatku. Apakah orang mau pulang tarima sakit kehadiran segitu langkung-langkung tong boruning dunya surga gede pasikeun kana turut tumutkeun umatkeun kanjeun. Jadi intinya syahadat anu kurang kudu dibuka, anu kurang kudu bisa ngabungkus kolbu, ngabungkus jiwa supaya hatena ngagempur. Nah, gitu sah. Seuneu mati hawa anu panas mah. Lamun hawa seuneu geus ngaculur dina awak, ngajalar dina awak, bakal kahuruan.
bisa jadi sekampung ke kadurung lah. Sebab daya pikirna, pola pikirna teu bisa menguasai hawa nafsu. Justru hawa nafsu anu menguasai pikiran sehat. Wih deh kanu tadi syahadat enggak deh. Abah nitipin ke anak-anak abah kanu ngariung di daerah. Syahadat itu kudu dijaga. Ulah lepas tina kurungan. Rek mana-mana, rek di mana keur kumaha, ulah lepas syahadat. Tah hirup teh artina intina henteu nyawa. Syahadat tak kuat tembus salatna. Misalkan ayo nanya, ya atau santri ustad kira-kira sholat mana diterima ente teu nu penting mencoba ngalakukeun teu hidang pan jawaban gitu. Tapi lamun syahadatna yakin insyaallah jawabna insyaallah dugi ditampi pan kitu nu yakin lain sombong. Nah memang aya dasar aya ilmu anu kuat nguatkeun jiwanya eta syahadat. Hari syahadat asal-asal mah kitu loh insyaallah mudah-mudahan manawi susuganan hirup mah kudu optimis komo ieu ka Gusti na ka Rasul. Enggak ada ta abah mah anak amanah ulah poho ta ada lain sakurang salat hungkul abes nyen identitas eta teh. Sebab di hari kebangkitan manusia dalam kubur terus mawa ciri masing-masing anu kempur rambutna cepilna bahamna bangamungna pananganna apeanana nu jelas identitasna aya di panggil ti payu di beresan anu melempem anu poek mah diantepel anu puguh menu identitas wae urang di dalam dunia. Nah ternyata udah tanya identitas tong lepas tas sareta kucai sarepatina asup nah, kan wujud sakujur
sumujud kanu piwarangna nebihan kanu larangan wagelana. Nah itu sakti. Apakah teu hayang urang jadi jelema sakti? Aya soten baheula zaman baheula dina dakwah kudu kitu teh memang baredeg diuji sia coba-coba masuk ke agama anyar di sana ditang. Ayeuna pan hampir 88% geus pada apa geus teu kudu ngagunakeun eta. Udah begini mah sentuh hatinya seperti para wali di mana dakwah untuk kudu pepeleuk, untuk kudu tutunu. Bahasana sopan merena, urang saserangan, urang diajar we terus jelema ayeuna hade belum tentu isukan, ayeuna nerangkeun bener belum tentu isukan. Tangguh kadeting parahu di renjena tinukai aya di luhur lautan dibanting ku ombak kaditu kadieu ari mengikuti alurna eta ombak insyaallah. Apakah eta cukup diterangkeun diibaratkeun ku kanu perahu urang oge kitu hirup dalam dunia lir ibarat perahu teh bergejolak kurang-kurang na iman mah rungkad dah iman urang ku ningali kaayaan ayeuna geus pikawatir. Ayeuna loba anu neraka jaga bakal anu sama mah kiamat dukun poek panas turun dajal dan sebagainya ayeuna ge geus nyata. Lamun hatena kiruh poek hate panas dukun ari dajal matana hiji gablek mata dua ge teu ngarares ku mata sabelah tanu miskin tah yatim piatu geus napak ayeuna teh untuk maka mikiran-mikiran jauh nu ayeuna we alam dunia kudu lebih hati-hati di mana yang hareupan anu diterangkeun tadi engke datangna dukun poek makan lilana 40 poek panas dah dan sebagainya keung ngadengekeun kita tak supaya urang selamat balik deui kana naon kana syahadat tempat. Bye-bye.